kudu dicarekan awak urang. Sia mah munafik berarti sia mah awak. Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu, embungeun nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang, tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge, ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian munfarid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah, mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh nu kos kitu teh. Deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon? Kabita bae ku pamere, kabita bae jeung kabongbrong ku dunia. Tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu. Kiai. Bensin pan oh. Tuh. Wajar jana mah ceramah. Nu teu ceramah yang dibere bae. Aduh. Eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo. Ya munafik kita munafik lah kos itu dah. Ngahili dan la tanfiru fil hari ulah. Eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat, zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah. Mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan-pandangan luar Allah. Mentak nu dihajarna ilmu tasawuf. Nu dihajar teh ilmu tasawuf. Mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus ka belah dieuna ngahajar tasawuf sebab naon? Ahli tasawuf anu kararuat berjuang. Ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar. Anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional. Lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya, ini ayatnya. Kikituan dihajar terus, tapi makin dihajar tasawuf makin muncul. Malah kita namanya nama tejahuna naon. Berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna. Malah nyana anu hancur-hancuran. Sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan. Jangan batu hayang dibere hiji Allah. Sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak. Dibabawakan ku bupati. Ya ceramah, teu dibawa ku bupati teu ceramah. Bawa ku gubernur teh Kiai Musiman nu kos kitu ngaranna. Salah teu kieu? Henteu, maksudna teu bener eta mah. Kiai. Har tidak
jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah. Teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah. Diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal kato sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa mah teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi, nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi. Lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga. Tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas. Emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra. Panasna neraka jahanam leuwih sangat, leuwih dahsyat, leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari garasa panas, perang, paeh, surga, nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas, nyana teu milu perang seserian, sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi, urang kuari panas. Urang panas kuari neulean jam bae kieu. Liwat teh moal ye. Geus kieu bae nyana. Tadi ngauduk setengah piring doang ye.
geus ge panas geus kikipas nyana tah aya we nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus gorengan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panas na jahannam das ya di imah bae leuwih sanget tibatan panas dan di majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis makin eta tapi in parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas cenah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikadarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui Masya Allah saha nu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan putih make AC ge heuh bae kagara ge dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quran wal Quran lagi min kalam zainan sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ieu lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tawat tak majikan mal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas tu birabbin nas majikan ngadengekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Umsadi wasadi khannas alladzi wasbi sudurin min jinnati wa sadaqa do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau itu bener teu kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali 2 kali 3 kali 4 kali terus perjuangkan kayak itu bakal ngenah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha taun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh. Geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan ge seserian qodoan Allahu akbar aya anak dek Allahumma hdinina kan kieu aya sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deui ongko
Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon? Ditungtu terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teh ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tamam. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek nya sholli sholatan kamilatan wa sallu. Pindah keluar aya tiis cek nya angin. Wa sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berat kudu dicarekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pake ka Gusti Allah dibere sehat lain pake ka Gusti Allah jae ge munafik du kos kitu mah munafik du kos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu bunga nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu tidak berjamaah nu dianggap kuari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian munfarid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar. Itu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Gah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh dikiraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang ke syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumandak ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid masyaallah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahireupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia. Di ditu pondok pesantren Pasalia masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur. Nah, salat sarua bae ka Allah di masjid ka Allah, di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya na di masjid ka Allah, di dieu ka Allah tuh sarua bae ka Allah tah. Iya biang munafik anu kos kieu.
Ka masjid babtek boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anakna ge nuturkeun bantah wari mah anakna geus didaekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abahna ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan seutik di jero qalbu urang Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay jahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat lari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahannam leuwih panas cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh bajar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mau bangun hayang kayak gitu ente sih tadi bangun merangkak itu ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD bang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mah ulah nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun namun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kholapu moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajen kuku mah ge bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajen tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan masalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mau ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae
geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae. Dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa kana nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awal sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah. Ngadengekeun ge mana bisa ngomong doang. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Jengan Imam Keresek datang ka maot nya mama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya awas. Awas sia ku aing dipeupeul ku kayu Golkar sia ku aing. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungseurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorangan. Nu mentak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah isia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deh emang sia yang dizarahan. Ya yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teh anak-anak yang urang ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun paes ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kurang pelit, apa pelit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Badawi teh Habib kan itu mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teu naon. Suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai beusi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak kita isi Imam Badawi pohara amat. Pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi. Ieu di tukang dari tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabirur Rifai di hadiah tah dibuktinan. Madat Imam Syaroni zarah kadinya anu
anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat na karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu cangkana burikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi aya eta bukti sia ge kan darah langsung dijawab eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah gaib luar tah mah Masya Allah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ya aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyara teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep, sugih, beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong tah iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal teh bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan atuh ka ditu tah aing inget ka dinya. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangat na aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya na ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng pohara amat neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh.
banding kencing Rubayatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh pan gitu amat tak eta kainget-ingetin loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan gelis majikan we disandai gitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat wae jasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui aing isin atuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pemajikan aing tuh? Tungtung nama keturunan bae. Tah, iya. Urang mantek teh akan pemajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-balikkeun teu kaharti lain kitu asana atuh kobo ieu jazaa'an bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mah ningal sadaqallahul azim bae mah. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr. Geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Oh, ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deui kan. Tadi tah obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunanannya nama ngajakan ka neraka dunungan.
geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amer kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amer geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah heueuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu ge bener nya salah dia tuh bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana saya ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih sia teh ngomong dua aing teh goblok atuh sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe heuh nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe heuh hadana kudu teu pinter embe sia embe pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh iya mah embe, oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai, ya jodohin deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu na ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya mah teu kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiranana. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapanana. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun.
Iya tuh lain kolot ye cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiranna kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh hah cek Syaroni jual nyana ngahulang bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahulang nyana titah dijual jual kabeh baru siap geus tah siap jual kabeh jual bikeunan geus kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui ku nya ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak mun endeup piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobatnya can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan tah eta piceun biceun beres geus ieu Imam Syaroni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi beja tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku cenah bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teh hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4-an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar teu jeung peda marah pan urang
pamajikan ya pedak kau mana pedak selain mikiran kita orang pedak orang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar eueuh marah teu ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae cicing aya Keke pemajikan kak, pan kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali. Waduh, cek pemajikanna mantep nih Ya, beda keke pemajikan ge beda ka urang. Urang teu marah, urang teu naon saaya-aya. Beda bakal sikap pemajikan ka urang. Deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon? Ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nya curiga ka urang. Nu nyieun nya henteu sono ka urang. Hahalang. Lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang unu tadina mah urang minta dipencetan ge ka nyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah ieu ya falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti eta lah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iya kan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين